Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos dugi di Kampung DKM Cempaka, Desa Cibanteng, Kapunduhan Nangoh, Kecamatan Parungponteng, Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ninggal kaendahan alam nu dipalihan dieu oge rumah terpencilna hayu urang tinggal sasarengan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya nuju nyangu dah pun bojo mati ayak gitu. Kamana? Ngantos ngantun sih. Oh, Nemui 40 dinten. dinten ku bapak we. Mohon. Cari sareng saha bapak nya? Ayo bengi mah sareng incu. Sareng ieu. Mohon. Ya murang kali cak eta paling kulon. Dupi sareng bapak saja nanana. Rahmat. Bapak Rohmat. Bapak atas calik atas kami calik di dia. Wah, di prak rumah tangga we. Da abdi malah hiri dia. Oh, asli orang dia. Asli orang dia, pun bojo asli orang dia. Tau pada paling wetan. Nuhun. Kapal di ditu teh deui, Pak. Ayo namanya tetes dugi kawetan teh acan. Acan sampai dia. Oh. Seur keneh kapal di teh bumi. Tak aduh banyak teh nuju teh aragan nuju tarik. Terus ya, Bapak. Bapak teh tos berarti sabaraha tahun Pak cari di dia? Ah, kirang langkung ya kan 30-an 30 tahunan. tahunan. Mohon 30 tahunan ayo. Nuhun. Bapak cari di dia sareng saha? Sareng incu. Sareng incu. Mohon anu namina Rizky Maulana gitu kan. Ayeuna mah nuju ngaos gitu engke uina jam 4:30. Pami ibuna ka mana, Pak? Ibu murang kali ya di ditu putra abdi mah. Nuhun. Oh, teh cari di dia sareng tahun, Pak. Ah tak abdi mah sehari-hari mah tani we aya we nu miwarang budak bedug gitu kada kurajeun. Itu aya mah maraban anak mewe dua itu. Kagungan Bapak. Mohon. Ka kebon pangentan tara, Pak? Ka kebon gaduh saalit gitu. Alhamdulillah. Gitu tuh. Sabaraha bata nya 30 bata. Hmm. Pamasihan ti sepuh. Nuhun. Enten serang 25 bata pamasihan gitu da teu kuat meser mah. Taya batun terus terang lah. Pamasihan ti sepuh abdi gitu. Pan sepuh abdi tos almarhum sadaya. Pun bapak pun kemari pun bojo ngantunkeun cengkal teh. 40 dinten teh. Dinten Ahad kamar. Ibu teh Mohon. kedah mangkon, Pak. Sawangi teh damang mah. Dapan dinten Senin teh pangaosan di dinya. Ya abi nuju itu ngadamel anu miwarang ngabedug gitu. Cenah pang gawekeun itu di anu pang ngaprekeun. Siap. Abi mah ngalaparap ti tes pangaosan mah. Rek cicing we cenah teh ngararena heueuh bae lah cekeng main dua ieu cengkek kudawe ke Sulawesi. Dan
wih salah parah pun bodoh yang naon teh parah sa euy duit sirah dengan isu ke orang pariksa yang hayu anu sen digawe can jadi sabadugun di isu ke ini sen digawean mah daripada ya beri antar langsung poe Salasa itu ke dokter ayo malam berbo jam 8 langkung 5 menit mau tawayah kita dinten Salasa terus ngadrop ngonci goreng apa telepon orang kali ini gitu kalau bungsu pan Semarang gitu namanya numpang alih orang kali terus teleponnya nu bungsu mah terus iya tapi siraman atas bungkusan istilah di kampung itu pulau sarap aja buat naon mah sampai wih kita ngalang ngomong di dapur setengah 11 siang ya di keluar jam 12 dan kita cam-cam ya temuran kali nu alit udah dukene murang kali nu alit itu nujunya tanuju ngasap di Semarang yang pada miring ngamanga tadi di pogongkan ini saja dalega ieu hiji anu rek kaluat di dieu aya nu maot di Kampung Campaka daripada darurat pada ngiring mamanga dalega Bapak teu nuhun waktosna kok hapunten ku abi kala diajak tuh. Anu teh sawios ibu mangga. Pangitan abi bere nuraskeun ka sanes. Mangga. Mangga Bapak, Bapak sing sehat. Amin Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Wargi-wargi sadaya mung sakitu video anu kapihatur di Kampung DKM Cempaka, Desa Cibanteng, Kapunduhan Nangoh, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.